nu disingkatkeun nur Kangjeng Nabi tina tubuh Nabi Adam, tina tubuh Sayyid Abdullah dititipkeun ka istrina tercinta Siti Aminah hamil. Sabulan cumang mang, 2 bulan tumanenggang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan musik, 6 bulan malik, 7 bulan munyal-munyal, 8 bulan umul, 8 bulan medal. Siti Aminah mah ibu keur ngandung Rasul bulan kahiji kadatangan ku Nabi Adam alaihi. Siti Aminah mah bapak ibu keur ngandung Rasul tiap bulan kadatangan ku para nabi memberikan kabar gembira tentang lahirnya Nabi. Alhamdulillah. Beda jeung urang mah kadang di waktu hamil teh bulan kahiji kadatangan tukang kredit, bulan kedua kadatangan ku kolektor motor, da motor nangis 3 bulan can di setoran. Siti Aminah mah kitu ibu, hamilna kos jalmi normal biasa teu ngariweuhkeun salaki, sabab pan lamun hamil teh sok aya nyiram saja dua karena nyiru sok aya nyiram betul. Siti Aminah menyiram lekos jalmi biasa teu ngariweuhkeun salaki pan pak awewe zaman ayeuna nyiram teh kahayangna jauh ti akal, bener teu? Sagala hayang rujak karpet sakaliannya teu pais kursi. Tah pamajikan si kuring aya dengan motoan kita tadi amari kan pangarsa keur nyiram tanpa majikan ngariweuhkeun. Teu kira-kira lanjut jam 1:30 peuting hayang ngomong bedug. Sim kuring bah tengah peuting ngomong bedug di masjid. Eta mah mustahil cuk panak-panak we. Eta mah mustahil. Nu paling pikaseleun mah bapak, nu paling pikaseleun pamajikan nyiram unggal dahar hayang dicocolkeun kana bujur salaki. Eta unggal dahar salakina nongeng. Cek pamajikanna aa ieu teh bujur apa can kudu cenah. Aya tapak bisul beneran. Siti Aminah mah teu kitu ibu, hamil kos jalmi normal biasa, pan lamun jelema hamil mah ibu nyangigir engap betul bu, sing tarik ngareh darah karengen ku lalaki, nang kuban sieun peupeus betul, nang karak salaki sieun naik, bujur di dapur kene beuteung geus di jalan, calana jorok ge biasa ukuran 35 make 120. Siti Aminah mah teu kitu, hamil kos jalmi normal biasa teu ngariweuhkeun salaki. Akhirna tanggal 12 Rabiul Awal 570 Hiji Masehi Rasul lahir ke alam dunia ngadadak caang terang benderang, sebagian jalmi nyebatkeun aneh kiamat jadi padahal Rasul lahir nepikeun kacahayana mancur ka negara Yaman Sam'a mun ditempuh ku pesawat 2 jam, nepikeun ka seungitna orok anu ngaranna Muhammad memenuhi jazirah Arab. Rasul lahir lauk di lautan sadunya, ti mimiti lauk nu pangleutikna nepikeun ka panggedegna muncul di permukaan laut, ti mimiti tongkol baneng nila naon di bantuan atuh. Bener sok saya kumaneh naon ibu. Terus sok sebutan nepi ka subuh. Bebek sing keyepek burung-burung berterbangan menyambut kedatangan Rasul. Tilu penting Rasul teu bisa ditinggali ku jelema, ribuan bidadari, miliaran malaikat menjenguk menyambut kedatangan Rasul. Nepikeun ka aya puluhan berhala di atas Ka'bah, berhala berjatuhan dalam keadaan sujud, nepikeun ka aya seuneu anu ribuan tahun teu pernah bareum anu sok disembah ke orang-orang Majusi. Rasul lahir pas seuneu ngadadak pareum. Tilu penting Rasul teu bisa ditinggali ku jelema,
nepikeun ka akina Sayyid Abdul Muthalib mukakeun panto kamar Siti Aminah teu kuat nahan cahaya ditutup deui tos 3 poe 3 beuting kakarat Rasul anu geus meunang nyipatan anu geus meunang nyuratan di pangku ku akina dikulilingkeun di Ka'bah berderai air mata kakeknya bangga dengan kedatangan Rasul. Oh bah urang pan boga incor beh diatoh betul nepikeun ka bapana teu wawuh ka anakna aduh ieu anak caah boga anak sia anakna kuat jadi pangkat aduh ieu raja bapana teh RT aja ieu mah incuna oge calon pemberi syafaat di hari kiamat calon pemimpin umat di pangku ku akina dikulilingkeun di Ka'bah Shalla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya safwata rahmani berderai air mata kakeknya bangga dengan kedatangan Rasul.